munkur boga duit be awak sehat duit loba kendaraan aya pemajikan sehat ayo orang ke Bali ayo kali itu ayo eta ngaranna keur turun ha sakedeung deui deleukeun sia mobil tabrakan duit aya nu maling pemajikan gering ayo sia nyanana darah tinggi aduh geus nanya dah duadak ana indal munkasirah cek Gusti Allah kula babarengan jeung jelema nu hatena hancur hatena sedih urang ketika keur sedih susah Allah babarengan jeung urang tinggal ngagunakeun hatena sing hade sadar bahwa ieu tenang Allah tunggu seminggu sebulan setahun bakal ditaekeun ku nu mantak cek Gusti Allah aurasnal qaumal ladzina kanu yustad'afun wallahu a'lamu bimaradi wa aurasna kami doa geus ngawariskeun musaka kenal kaum maka kaum alladzina kanu yustad'afun nyata jelema-jelema anu dihinakeun dijadikeun abid baheula teh ku raja Firaun yakni wa Bani Israil orang-orang Bani Israil cek Gusti Allah aurasna kami ngawariskeun musakakeun ka Bani Israil masyariqal ardi wa magharibaha wetan bumi kulon bumi timur jeung barat allati barakna fiha nuku kami dibarokahkeun pinuh ku kabarakahan bil ma'i wasyajar cai sing kolocor bangawan nilanu luar biasa caina herang pohara laukna katingali semua amis caina wasyajar itu kene tatangkalan tangkal zaitun tangkal korma tangkal kacang berbagai tatangkalan pinuh ku keberkahan masyariqal ardi wa magharibaha Mesir wa hiya Syam berikut Syam Syria Damaskus tok gerak tah jang maneh tuh cek Kangjeng Nabi Musa kaum kuari mah geus dipersilahkeun ku Gusti Allah tina kakawasaan Firaun baheula kuari ku urang digantian Mesir geus puguh Yordan geus puguh Kuwait reukut kabelah dituna terus Syria Syam masyariqal ardi wa magharibaha kabeh dipersilahkan sok urus ya Allah ya Rabbi diurus sangeunah-ngeunahna jeung saindah-indahna diurus ku Bani Israil anu tatarina urang Bani Israil teh hirup anu diperbudak kuari kakalak menang kalaluasaan pertanian dibebaskan perdagangan dibebaskan berikut segala rupa dibebaskan pengurusan anak dinginah pinuh ku kebarokahan geus puguh cai curcor kitu keneh tangkal kayu usaha perdagangan indah anu luar biasa ialah pamere ti Gusti Allah di penghinaan datang ka kemuliaan melalui proses penindasan ti Raja Firaun mandak ketika orang ditindas tunggu tanggal main engke aya mandak Bunawas mah beda lamun naik sepeda turun jerik Bunawas jerik bakal nanjak namun nya nama nanjak seserian Bunawas nanjak si seri bakal turun gitu Bunawas orang malah yang lamun keur turun huhahaha teu nyaho horeng nanjak
munkur boga duit awak sehat duit loba kendaraan aya pemajikan sehat ayo orang ke Bali ayo kali itu ayo eta ngaranna keur turun sakedeung deui deleukeun sia mobil tabrakan duit aya nu maling pemajikan gering ayo sia nyanana darah tinggi aduh nanya duadak ana indal munkasirah cek Gusti Allah kula babarengan jeung jelema nu hatena hancur hatena sedih urang ketika keur sedih susah Allah babarengan jeung urang tinggal ngagunakeun hatena sing hade sadar bahwa ieu tenang Allah tunggu seminggu sebulan setahun bakal ditaekeun ku Gusti Allah jelema di pondok munkasirah duit saya pakaian saya anggal ge hiji kut limaan geus kitu bae di pondok mah guys nyeuseut sorangan masak sorangan dan lain-lain sebagainya sorangan serba sorangan mun kasirah lain teu bisaeun nyana gaul jeung batur lain teu bisaeun nyana ulin fasilitas ala kadar motor bae mah aya di imahna bergaul jeung babaturan aya tapi nyana mengasingkan diri keur mun kasirah ka Allah keur dibarengan ku Gusti Allah tunggu ceng sakedeung deui sia ayo ana indal munkasir numadak dihina keur di pondok mah kos lain jelema pajari riwa lamun balik mah eta si budak saha si Junaid emang jelema teh naon emang kunaon gitu ih teu kos gitu amatnya kame ngahina masyarakat ngahina pemuda ngahina komo awewe malah mun ditanya saya ada kata nah gitu atuh geus luar biasa jore artina jore sikapna make samping make baju make calana make naon kopea lah maskara itu jauh jeung stan-stan wae jauh jeung mode-mode ayeuna geus teu perlu mode nya mah kuduna ge hirupna tuh di pedalaman Sumatera tapi tenang we nya dina kurang lembur kalem mun kasiro hatena tapi begitu balik ke imah Masya Allah boy budak ayeuna adzan saya tak si Junaid ngeuneunan sorananya asa-asa di Madinah yang ngadeng adzan bos itu woi Junaid atuh Allahu akbar Allahu akbar cak awewe teh wih aing ge daek dikawin ku nyana tah Masya Allah kakarak azan ya Allah ya Rabbi pas ngariung nyana jadi protokol mantep jasa saudara-saudara sekalian alhamdulillah acara ini akan kita mulai diawali dengan Fatihah kita sama-sama baca Fatihah setelah itu maka kita dengarkan bersama qori kita korina net can datang itu kudu kumaha siapa itu ya pantang mundur segala Junaid hebat jasa ya kaning bau cewek-cewek lomba jasa kan dedi ngaran ge pemuda tuh nyana mohon maaf karena qori terlambat mungkin macet jadi saya untuk mengganjal a'udzubillahi minasyaitonir rajim ada lain deui si Junaid teh kieu bataan si Junaid Bismillahirrahmanirrahim lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan awewe ribut bobogoh aing teh mah bobogoh aing ribut tuh si Junaid tadi nama di Ciduan barang balik wahara ya Allah beres ya ngaji Quran mau balik tidak datang di mana datang mau balik Ned mau balik teh datang ajo manya bubar
kumaha sia jatuh siap bae ya Allah ya Rabb pidato sedek-dek junet beres ceramah diakhiri ku mamaca net acara ieu jadi jalan 7 bulan masuk mamaca sia aku maju atuh siap deuh teu sepira mamaca ayo bae segala rupa gaena siap sia bisa atuh eta lagam ya tuh kubangke bae aing mah leuh mustamena bae mustamena teh nyaona naon atuh malah nyalahkeun kecuali mustamena palinter ayo guys Bismillahirrahmanirrahim itu cuma 5 maca tamah bisa aja teh Junet bu nu tatarina badihina kos kitu piwalieun mah serba bisa ya Allah isukna si Junet kita maca rawi ya riipis rawi pondok sapopoe maca rawi mah al jannatu wa na'imu hasanun liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaih SMP lain SMA lain sore musanawiyah wah aduh sial tuh si Junaid nah emang gitu digerokeun gugus sama mandok ceng mandok ngaji ceng ngaji nu mantak kaheureyan kaulinan di pondok jadi ilmu kabeh lalagaan kokorian segala di pondok jadi ilmu emang gos kitu di pondok mah mun nyarita Gus Dur mondokna emang bener jah henteu Gus Dur mah maling lauk bae guru beak lauk lakunya Masya Allah barang kujuprak cak guruna saya nu ngalahan lauk barang di deuleu santri waktu kabur tinggal Gus Dur menghadap tadinya oh kirain siapa besok kan mau ada tamu ini saya udah bawa duluan caknya ke guru besok mau ada tamu jadi besok udah nggak usah susah-susah lagi caknya padahal masa daek ngomongnya nama cek guru nanya nyok ayat tamu nyok ya itu Gus kalau gitu bagi dua iya nggak apa-apa bagi dua buat anak-anak aja caknya punya anak Gus Dur emang bener atuh lalagaan ya tapi jadi Masya Allah lemun urang nyompralkeun meureun wali emang gos gitu gitulah budak-budak santri nangagupai Allah sok akurkeun gerajeng sakola dia deui beunang naonan kudu serba duit bae santri mentaya ceng ieu maot teu sanu ngurusan kula mah nya anu mandian set heuh ceng jalain kitu mandian kaluaran anyar beres oleh emang aya ngaji hujan kieu Masya Allah nah ialah kuari kaum Bani Israel mimpin negara Mesir ti Mesir tepikeun ka Syam ya Allah allati barakna fi pinuku kabarakan sumur makmur lah jinawi Allah karim pohara cek urang Bandung teh masa kumaha kuda kaluar ti gedogan nyana sadaek-daek lompat sakahayang orang Bani Israel tentrem anu luar biasa nu mantak cek Gusti Allah wa tammat kalimat rabbikal husna ala bani Israil wa tammat kesampurna kalimat rabbi kalimah pangeran anjeun iya nek perjanjian pangeran anjeun al husna nu bagus ala Bani Israil terhadap kaum Bani Israil kunaon eta kuari jadi hebat bima sabaru ku pagawean-pagaweannya anu salalabar tahan uji ditindos
sakitu poharana penindasan ti Firaun tetep baenya la ilaha illallah Musa Rasulullah. Tindas ke Firaun. Budak lahir lelaki bodoh tetap dihadapi dengan besar hati. Masya Allah. Anak awal diantapkan, biarkan. Ini terurus kaje. Nyana kita digawe sadaik-daik bari tanpa digaji. Oh masalah. Dagang kudu lapor bagi dua jeung kerajaan siap. Tani kitu kene. Oh masalah. Setelah penindasan dihadapi dengan sabar. Nyana diangkat ku Gusti Allah. Nu mantap. Bima sabaru. Ku pagawean manehanana tingkahan usalalah bartahan uji perjanjian Gusti Allah direalisasikan ku Gusti Allah setelahnya menghadapi dengan penuh kesabaran. Dina ayat surat Qisas dijelaskan surat Qisas wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين. Di surat Qisas bakal papanjangan nama tentang cerita-cerita Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Ia makan ngan sekadar ngabeberah ka Kangjeng Nabi hungkul. Kangjeng Nabi teh dihina ku kaumna, Kangjeng Nabi teh dihina ku pembesar-pembesar. Kanjeng Nabi teh dicaci maki ku pembesar-pembesar Mekah. Dibere contoh Kanjeng Nabi ku Gusti Allah. Ulah prihatin, ulah sedih Muhammad lain anjeun bae dek negakeun agama dakwah fisabilillah. Deuleu kaum-kaum nu baheula, deuleu rasul-rasul nu baheula can sakumaha anjeun mah Muhammad. Sok urang dongengkeun yeuh Musa didongengkeun ku Gusti Allah. Ternyata tenang Kanjeng Nabi. Hanya ngabeberah teh Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi sujud, kemudian cek Abu Jahal anu bisa tuh nendengkeun handalam tuh ka pundakna. Tendeun. Masya Allah ditenden kadinya ku salah seorang pemuda blek Kanjeng Nabi keur sujud teu bisa udah. Jeroan onta diasukeun kana karung, tukang karung teu beres eta tah. Tendengkeun ka dieu. Kanjeng Nabi kan tuh bisa. Oh, tuh bisa udah. Tetap baik Kanjeng Nabi baca. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Abu Jahal, Abu Sufyan beserta rekan-rekan seserian yang cerita. Ih, terus ayo ngabejaan kasih tempat mah. Udah cicingin. Emang tuh dulu bapak mana di masjid bisa udah. Kunaon emang? Tuh, dele kodinya bener baik. Jalan bisa tempat mah dicabut karan. Rabbi firli warhamni. Coba Siti Fatimah nyarekanan ka ditu. Susurian kabeh sapira Fatimah tuh. Coba urang macan sakumaha. Kakarak dek magahan ngaji, eueuh daratang mah ulah kamarah. Kakarak urang dakwah, kucak-kecek haji jalma baralik ulah ka dakwah. Deuleu ta Kanjeng Nabi. Kurang macan pernah diciduhan, kakarak diomong ke deang, diomong-omong ke lah, diomong ke dia, itu kena kulit, kena hati doang. Can sabarah Kanjeng Nabi coba, Masya Allah. Geus beres jadi dia balik diciduhan deh. Muhammad, Masya Allah. Ketika Kanjeng Nabi berangkat ke salah seorang jelema nu buang kawareh. Kanjeng Nabi naik himar, kocek-kocek maksudnya dek dakwah. Ka Imam Abu Sufyan. Begitu datang ke hadapan Imam Abu Sufyan, kumaha emang Kanjeng Nabi dihormat lain. Turun Muhammad, cangcang ka himar. Cangcang. Aju kumaha? Cek Abu Sufyan teh ambe maneh jeung ambe himar bauan maneh Muhammad. Coba eta kan bahasa lain lalaga. Kanjeng Nabi biasa bae. Sekedar ngajak ke Allah. Urang can sakumaha urang mah tuh. Kakarak ngariung teu dibere berkat bagi ku ceuri. Ya. Os kitu mah can jadi kiai. Tuh lamun diondang dianterkeun teu hujan gede berkat eueuh nu ngongkosan eueuh
kakarak eta kiai nu geus kitu ieu mah masukana di agung-agung ya peda leutik doang meureun gitu bod tammat kalimat rabbikal husna ila surat kisah kapan dijelaskan wa nuridu kaulan wagung ngarepkeun lamunna kana yan menugraha alal ladzina sudifu ka jelema-jelema anu dihinakeun dijadikeun labid dijadikeun budak pilar diane kaum Bani Israil wa yajalahum a'immah nuku kaula bakal dijadikan imam-imam engke pemimpin-pemimpin wa yajalahumul warithin bakal dijadikan ahli-ahli waris Fir'aun ieu tah wa awrathnal qaumal ladzina kan masyaallah wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuh wallahi bimaradi wa dammarna kaulan wa agung arusak maka kana bangunan-bangunan wa yasna'u fir'aun dijieun ku raja Fir'aun wa qaumuh wa ma kanu yarisun ijing berbagai bangunan-bangunan anu dibangun diluhurkeun ku raja Firaun dirusak ku Gusti Allah dihancurkeun heula diberesan raja Firaun hanyut beserta bala tentarana jeung kaum-kaum anu ternamana kerajaan-kerajaanana dihancurkeun ku Gusti Allah melalui angin jeung gempa bangunan-bangunan sekitarna da ngabangun Firaun beak kabeh wa tammarna ma kana yasna Firaun wa qaum meunang ngabangun raja Firaun istana-istana gedung-gedung aula-aula hancur kabeh ulah aya tersisa supaya ngeunaheun kaum Bani Israil mimpin negara Mesir sesuai jeung aturan-aturan syariat anu dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa alaihis salam biak kabeh masyaallah kuari makaum Kangjeng Nabi Musa ya ne Bani Israil teh cicing di negara Mesir berkup wilayah nakaditu datang ke Syria Syam anu geus satu suara ngimankeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tinggal aya sautak saeutik jelema anu encan kasiram atawa henteu narima kana siraman-siraman dakwah-dakwah Kangjeng Nabi Musa anu masih kene aya hiji dua anu nyembah ka tapekong nyembah ka arca nyembah ka patung encan ngimankeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala eta mah ayana di pedalaman ayana di pakampungan anu jauh ti paramean adapun negara Mesir kota negara Syria Syam kota kabeh satu suara la ilaha illallah Musa Rasulullah mantap jasa gitulah keberhasilan dakwah Kangjeng Nabi Musa alaihis salam Yordania Mesir Israel Palestina Syria Syam kabeh ngimpet ka Kangjeng Nabi Musa alaihis salam hiji we pangeran Allah ya Allah ya Rabb eta hayang datang kadinya teh horeng prosesna poharanya penyiksaan tarung-tarung lain lalagaan Kangjeng Nabi urang sukses mimpin negara agama kapan perang sabaraha kali Kangjeng Nabi urang mimiti penghinaan cacian jeung makian ludah mah geus teu kahitung tapi terus bae dihadapi dengan besar hati jeung pinuh ku kasabaran sukses
urang kakarak mah asupan kalembur balik magar hiji dua bae haju bae lah budak magaan ngaji aing mah santingan 3 nu hiji lehoan bae nu hiji gagaro bae budug nu hiji hitut bae salah sejen aing mah aing ngari ngajak nu mana bingung terangan kumamun mengsretan nu gagaro bae panatu ngaranna ge gagaro kupil teh daun teh aing mah lah bingung endan dak geus baralik geus ya baralik geus ngajina di nu sajan mah nu deukeut ditu Ustad ke mana aing ngojek aing mah ngojek tuh kakarak sakitu ge mantap kudu tahan uji aya jelema datang ka imah magaan ngaji aya 10 20 angel amat ieu kakajian imah angel amat ka kalau beli mobil negara geus sakieu majuna mobil geus ganti deui lampu mobil geus menyon geus nongtot macem-macem aya aing angel ka lah mondok aing jadikeun yayasan ya geus lain ka Allah kan kajeun ngomong Allah-Allahan ge lain henteu cenah ieu mah ngan saukur sistem lah bela diri lain ka Allah deuk Allah mah lain kitu malah administrasi ieu mah cenah ngan sakadar dirapi-rapi doang ngayu sia ge di akhirat ge kumaha ieu ge pasantren salap ge di ka Allah ke henteu deui kumaha eta lah cenah kieu ulah loba omong atuh teh keur ngomong bae mah lain berarti salah yayasan teh tekad hatena duniawi kumaha cenah mun deuk nyen yayasan tapi moal kada dunia atuh bagus ngan aya teh eueuh cenah eueuh isnu tuh aya bae ji dua mah pokona kitu bae tuh jebah heula mah yayasan Al Husna di Tangerang barisan ngaji hebat Al Husna teh Tangerang teh beuh pohara jasa kaluaran ge Al Husna Tangerang bisa maca kitab sebab nu diajarkeunana hamil jurumiyah sorop tuh urang keleutik keneh hebat coba yayasan kuari jehe yayasan kuari mah tanya ke urang ge ajak ngomong I love you say berbahasa lagi budak geus make bahasa jurig ya Allah ya Rabbi ganti bahasa ente jore ngan lolobana mayoritas dunia ujung-ujungna kos kitu eueuh jurusan wali Allah pesantren salap jurusan wali kan ngajurus doang ejarnya di mana tetep ngajurus doang tetep bae tengah jalan memarengkol sing tarungsep sakieu ge dijuruskeun hese datang komo itu nun teu ngajurus tah ieu keur carita tetep bae moal leungit jelema digupaina ge ku Allah kade ceng mondok ceng amalkeun ceng hudang ceng tibeting wiridan ceng cek Allah sok diangkat ku aing sia jadi solihin diangkat jadi wali mana cenah kieu walina mana hayang nyaho mana moal loba omong moal kamari nikahkeun di ditu aya tah jadi ieu janji Allah ayat anu tadi asa rabbukum jeung ayat engke dina surah Qisas wa nuri annamunna kuari geus terbukti kaum Bani Israel nyicingan di Mesir kuari mimpin Mesir tinggal ngalalakon deui tentang kaum-kaum Bani Israel anu henteu tahan uji di antara kaum Bani Israel teh orang yang sangkilang dikekele ku Kangjeng Nabi Musa diberi tauhid ka Allah terus beteren orenganan kersaning Gusti aya sebagian kaum anu kaluar ti agama Islam masyaallah sakitu geus geunah mana coba wajawazna bi bani Israil al-bahr wallahu alam bisawab.